ngahaturkeun nuhun kanggo pangarasa Bapak Ais Pangapih Papayung Agung, pangarasa Bapak Kadus 01 pangarasa Bapak Babinsa Ade Desa Marengmang, haturkeun nuhun sepuh. Alhamdulillah parantos kauninga dadaran maknana dina wangi. Bapak Ibu semua nom jalar istri sadayatan panginten di kawitan acara puncakna hiburan hiji tawis kabingah. Alhamdulillah katinggal di jajaran pemangku hajat pangarasa Bapak Dr. Anes Abin kali di sarangan Abah Oto Bos Pita, di sarangan Dekantun Abah Ahdi sareng-rengan anu di sarangan Dekantun Abargo kali Dekantun panginten kapalih payun Bapak Mantri Sakir Bapak RT Ayat Dekantun apa Wiwin ngeong-ngeong di saranganku Akun Tring Dekantun sareng-rengan di keluarga besar Elita Jaya anu dacan katawis sabiang giring bingah sabiang giring linggi lujeng sumping kanggo Mamah Daeng Lugai Jaya Teteh Imas pada motor video sotik Lugai Jaya anu di sarangan palih payun katinggal karesana Adar Lambos Kamto sareng-rengan ngaturkeun nuhun kanggo Anono Dekantun panginten di keluarga besar Bengkel Mandiri selaku pemangku hajat sadayana anu parantos giring bingah ngaturkeun nuhun lujeng sumping Bapak Ulis Naria Elita Jaya anu disarangan panginten sareng-rengan anu ti palih payun Bos Edot di bahagia sukses kepada hajat sareng-rengan Dekantun panginten mun Panjul Bos Palet anu disarangan panginten mun Bapak Tewatip apana kembar Dekantun panginten sareng-rengan anu ti Elita Jaya sabi giring bingah anu ti ewer-ewer sabundereun anak giring bingah. Acara hiburan pada dikawitan ngalangkungan lagu nuhun saparakan satigarapan keluarga besar Asik Jaipong Putra Makar Saluyu sapuk sareng pamanahan ke Bagadung salaku lagu nuhun lagu pokok wajibna acara hiburan diteraskeun kangge acara lagu ti Bapak Hajat pun kagagalan Ayun Ambing satosna Ayun Ambing Bapak Panitia Bapak Karang Taruna Bapak Ketua RT aya pembangunan masjid pada ngetuk hati nurani panginten Bapak Ibu ngalangkungan lelang lagu satosna panginten lelang lagu mamung kantun enjoy ngiring dingah ka krosana Ali pun kalih tetehna wanda hiburan pada dikapajengkeun pada dikapayunkeun. Hatur punten panginten kangge sadayana nu sabilinggih teu kasebat nami pangligihan disebatan hiji-hiji masana sebatan dan kuseueurna anu dina wengi ieu ngiring bingah ngiring hadir kangge acara lumangsungna hiburan lujeng sumping kanggo pangaresa anu dipihormat pun Bapak Guru Endang SPD Bapak UPTD pun anu ti Kecamatan Patok Besi Ciasem Pantura pengawas sabeudeureunnana prung gapuraning lawang hiburan kawih mimiti haleang mugaran pangjajab pagelaran kembang gadung anu bade kasangakeun ucapan lujeng nongton wilujeng wengi kasadayana kalayan wilujeng ran digarapan Asik Jaipong Putra Makar Saluyu wawan gerau Magelaran detaiti dedadadadau babababababau terus hiji hijai hibar terus udah gini kopi har hijai kopi Allah no aja isin aja malu-malu kerawak Bismillah
Bismillah nyebat nu agung yang delo ngawitan nyebat bismillah anu sifat Rahman mongguhing sifat anu borobehing maha walas maha asih asih kasadaya makhluk Allah Allah nu kagungan nu kagungan usik maling coba bireh bade medar seni yang delo wartoskeun kadulur urang anu istri ci geura kompak ieu ngawit la dadadadang dang yai hei yai Allah katung Allah katung Allah katung Allah katung